mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-7. Para wargi kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui. Atuh para mitra sadaya dongeng atuh parantos dugi kanalika urang ngadongengkeun di Paguron Cakarnaga. Ari Paguron Cakarnaga teh para wargi nyaeta minangka saehuna anu asalna ti Tatarwetan kitu. Tepeng tos lami aya di urang di daerah Jawa Barat kitu. Nah, cenah make Cakarnaga sagala duka ya nami lagi naga teh para wargi lamun datangna ti daerah ieu daerah Cina mah negeri Cina janten orai anu aya sukuan kitu tah nu disebut cakar gitu jan aya sukuan aya kukuan janten ningan janten Cakarnaga atuh lamun di urang nya disebat naga teh orai agung ore badag pisan bong gedena tapi ketang lah teu aya naga di urang nya teu aya naga ngan ieu mah sigana bae aliran nu datang ti Watan teh kapangaruhan ku aliran nu datangna ti Cina kitu. Margi kapungkur numutkeun sejarah seueur bangsa Cina nu remes ka bangka daerah Jawa kitu di antawisna para wargi nuju zaman kerajaan kapungkur teh kitu. Rupina aya teras manehna boga ilmu datangna memang ti dagri Cina. Nepi ka manehna ngadegkeun hiji paguron anu dinamian Cakarnaga. Namina ge dongeng para wargi sadaya. Aduh, nah cenah tuh lain si ular senok cenah kitu. Atuh cenah para mitra perguruan ular sinuk. Nah, pantes nya eta mah sunah para mitra lamun ular sinuk sunah. Memang lamun kobra datangna teh saja daerah sanes. Namina eta keneh kobra, ular sin, orai senok. Mun urang orai senok para wali namina teh. Orai senok lantaran lamun culang siga senok kitu teh. Dan namina orai senok urang disebutna. Kitu. Upami istilah modern nama kobra. Mangga para wargi urang teraskeun lain dina urusan orai malah mangga kumaha ieu mah namina ge dongeng janten bilih na cenah meureun aya geuning aya pagurona di Jawa Barat di Tatar Sunda mah kae Cakarnaga naga kitu rupina kitu tah para mitra silsilahna mangga urang teraskeun hanca dongengna mugi-mugi dongeng karangan Dede Rukmana KS tiasa nyugemakeun atuh Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun Paguron Cakarnaga nu aya di lemur Gintung. Harita teh para mitra sadaya nu jadi kekentongna Ki Jembar anu memang jadi saehu di eta tempat nu datang ti Tatarwetan. Harita guruna ngaleos sabada guruna ngaleos anu ngaran Ki Jembar. Atuh Ki Cakra jeung Ki Batara nu memang dulur sapaguron harita Ki Cakra kakara kedah carita. Cing nurutkeun hate jeung jalan pikiran Ki Adi. Nah naon kila-kila naon nu bakal kajadian tur kaalaman ku urang da sapira ku aya kajadian tanpa aya di dadasaran ku musuhan mah ih teu kitu Kang apaan dieu nya cekula ge tadi kahirupan jelema kabeh ge teu langgeng nu salah sokeun aku bener atuh nu bener sokeun aku salah maksudnya teu salah lillah salah teu salilana bener kitu. Jadi sifat jelema sokeun aku awah gingsir kitu maksud aku ring teh. Pokona mah henteu cicing dina hiji martabat muter kitu lirabat roda padati. Kadang-kadang dihanap, kadang-kadang di luhur. Keur salah naon teh sok aya benerna. Artina mah ngajalankeun salah teh teu salilana salah sok aya benerna. Nah dina keur bener ge sok kaganggu ku salah kitu. Nya eta lah keun aku awah gingsir teh da urang mah jalma atuh. Wajar mun keun aku salah. Ari sabab salah terus da lain setan, bener terus da lain malaikat. Ilaharna we cenah. Pokona mah sakotrek korek api ngoreksi kasalahan pribadi. Leuwih hese batan ngoreksi kasalahan batur. Aya paribasa tongo dina irung batur katingali ari gajah depa dina puruk sorangan teu ngarasa kitu. Aduh, matak oge. Oh, da moal aya gajah depa dina puruk jelema atuh paling ge. Gajah keur depa terus ditumpakan ku jelema
pasti na gitu mun gajah ada palina punuk jelema wah sakumaha jelema peh atuh deplewe ron pajet jiga PPT iya pan cekuring paribasa cekolot ya cekolot ha dari kolot baheula mah beda jeung kolot ayeuna tukang kolot baheula di mana nyarek anakna tara ku digebug tara dicarekan tapi dipapatahan dibalibirkeun pokona mah disidang silokakeun pon kitu deui dina sagala perkara ge tara harita langsung tara poksang cara urang sok make silib sinir siloka rejeng naon pokona mah lah geuning kuluwasna caritaan kolot mangahina kanu gendut teh neueus cangkengan ibarat ieu cenah alus Kang Batara mah potongan awak teh jiga gateu cenah mun milu saembara alus-alus awak tapan bari pada anu ngarti mah eta kecap teh mah tak pikanyerieun ai gateu teh apa da cangkengan dari usina mah lain muji tapi moyok ngan teu poksang tuh Kang tah kitu pokona mah potongan Kang Batara awakna nya pendek nya gendut randut-dut kitu jiga buntelan hitut hihi keur pendek teh cangkeng teu kaciri kitu Kang ai kolot baheula mah jadi bener-bener harti nama mun make cerita teh kana siloka kitu ayo kolot ayeuna kumaha da cekuring mah taya beda na kolot ayeuna ge kitu kene beda teu kabeh kolot ayeuna mah mun nyarek atawa ngamok sok tara make jeung jejehan teu landung kandungan teu lair aisan estu poksang sapada harita upamana jalma kiceupna sabadug sakali umayua batayang milu kana saemara tah eta hal eta teh eta kecap ngahina ka jalma nu lungguh ditamah ku uleun padahal sanu nyaho jelema ku uleun teh elmuna mah leuwih hebat batana anu sejen kitu nu matak oge apana aya paribasa leuwih sakitu jerona bisa diteleuman nya laut jero bisa diteleuman tapi hate jelema sok sanadyan deet teu bisa kakobet kitu paribasana ge oh nyalah bener lain biasa pokona mah kitu paingan atunya cekolot mah euy mun jalma sok hayang ngeunah ka ditu bakal pinangi susah cenah kitu mun sok hayang geunah wae ka dituna bakal pinangi susah mun jalma keur baheula susah ka dituna sok panggih jeung geunah tapi oma tong gagabah bisi engke salah kaprah di mana ge salah kaprah mangka poho kana ibadah nah eta teh memang bener Kang nuduhkeun ka jalma nu keur budak jambu rawuhnya alias tara daek ngosongan pejit kabukina teh ngamur wungkul we teta jeung di kolot baheula mah di mana ngelingan ka barudak sok bari jeung dihareringkeun eta kumang rupa kawih mun teu salah mah pupuh aya kawihna teh gerayeuh eling-eling dulur kabeh rumingkang di bumi alam darma ukur wawayangan anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung awak nu katempuhan kitu tah tapi eta pepatah teh dikawihkeun tak ayeuna mah tara kadenge malah jiga nu geus tara-tara acan dikawihkeunna ge bobarisaeun bu henteu kitu matak oge nya eta ku ayeuna kawih-kawih nu datang ti urang batur teh amurnya nu datang ti negeri batur jadi urang teh kapangaruhan sigana mah sejadi kitu tapi da lain Kang eta teh kuring mah asa ting sarebelak ieu jeung ting seredet aya naonnya tinggal sejarah rupa ninengan wah rasaan meureun tapi buah-buah impian nu jadi guru euy bakal aya buntutna euy kita na baca di pikiran teuing anggur sing urang Bandungan we barudak nu keur ngararasakeun ilmu jurus cek si Cakra Batara bari leos ningalkeun ka si Cakra hiji deui bagaimana mina Cakra Dewa hiji ke Cakra Batara disebut si Batara jeung si Cakra kaayaan poe estu ningkeur hade poena langit lenglang taya aling-aling taya mega nuk jadi panghalang di paguron Cakar Naga barudak murid paguron estuning keur saroson-soson latihan teu karasa ari ku cape jeung resep mah poe eta teh mimiti reupreupan mangsa beuran geus rek kaganti ku batagna mangsa peuting langit nu tadina lenglang kiwari kasaput ku mega hideung anu ngadingding di awang-awang sakiduleun lemur gintung pernah di tepi swiring didinya di eta tempat aya sababaraha urang jalma nu keur tinggal lemprak diuk jiga nu keur meunang kasusah di antara eta riungan salah saurang nyata geus teu bireuk deui manehna tayalian Ki Jaladri jeung sakabeh anak buah nu ngadon reureuh di eta tempat
satu tas tempatna diubrak-abrik diburak-balik ku si Gombrang dina poe anu geus sakaliwat. Sedengkeun dua adenya eta tayalianna Mas Nyimas Romlah jeung Suwangsi. Katempona estuning matak pikawatireun pisan. Baju rarangsak balas tika karait buuk karusut geus teu kaurus. Teu lila Poki Jaladri kedah carita. Kudak, saumur dumelah sakakara dewek ngalaman kieu euy. Rasa nyeri, rasa meri, perih lumut dina hati. Barudak meh kabeh kempar binasa ku tindakan si Gombrang. Si Odong nu dijagokeun kiwari geus karingaran. Pon kitu dinu sejentah ku sabab kitu, moanya urang rek caricing wae euy. Urang kudu ngayakeun tindakan, urang kudu muter uteuk. Harita Ki Jaladri muterkeun paneutupna ka sakabeh nu araya di eta tempat. Wawales teh ngaranna, cek harita cek Nyimas Romlah bari jam rotorot pinuh ku rasa ceuceut. Wah, wawales ti saha Romlah? Asana akang teu nyieun kasalahan. Ki Jaladri api-api teu boga dosa. Mungkir jeung rek nyingkahan kasalahan sorangan. Yeuh pangna kuring nepi ka kieu teh pan. Diganggu ku Andika. Jeung nu jadi salaki moal panggih deui. Jeung nu jadi anak sok sumawona diganggu keur mangsa orok tug nepi ka tega anak kuring. Sina dipaehan. Na teu inget kana lampah nu geus dijalankeun. Yeuh Kang Dempak baheula kurang kumaha ka manehna. Yeuh ka maneh teh Jaladri. Nyaah, tapi nu asih dipulang sengit, nu nyaah dibalesku. Yah, kalakuan teu beres. Ayeuna kari-kari rek ngangles dina kasalahan sorangan. Podaran kuring Jaladri, podaran. Leuwih suka ajal manan hirup terus-terusan kieu. Teu suka teh kuring teu suka. Nyimas Romlah kakara harita mukakeun ka kesel. Ngedalkeun ka kesel hate Ki Jaladri. Para wargi kaum dang, harita para wargi sadaya Nyimas Romlah kakara ngedalkeun ka kesel hatena Ki Jaladri. Ngadenge Nyimas Romlah nyarita kitu Ki Jaladri tuluy nyentak. Romlah, montong ka mana karep sia nyarita. Na teu katarima kanya aing ka sia. Yeuh, pang neguru aing diracun lain naon. Tina saking ku karunya ka sia. Sok sieun raga sia jadi mamangsa si Jaliteng. Aing teu ridho teu suka mun awak sia jadi hakeun si hakan ku si Jaliteng. Pangrasa teh benernya. Teu kabeh ge ngaco. Jeung salah kabeh ge samalah maneh geus luar tina katangtuan hirup. Kahiji ngabarontakeun jalana rumah tangga kuring. Kadua geus mateni guru sorangan, katilu ngabincang nu jadi anak darah daging anjeun serangan. Ieu sakabeh eueuh deui nu jadi ulon-ulona mah tina yeuh lian ti anjeun Kang Jaladri. Hate Kang Jaladri geus teu suka mun raga kuring nepi ka dihina ku guru Andika. Komo pikeun Kang Dempak. Sasat jelema teu tuah teu dosa alatan ku kakayaan nepi ka tega mateni dulur sorangan. Bari padahal ukur dulur tuturunanna katalian ku Aki Arnasan. Nyimas Romlah bener-bener nafsu jeung mukakeun ngedalkeun ka kesel hate. Jempe sia. Lain kadua mere jalan sakieu aing keur pasing teh. Aing keur pararusing kalaka ngawak-wak teh puguh. Cek Ki Jaladri bet bedah amarah. Sedengkeun anu seje nyaho gegedugna keur ngumbar amarah ngalajur nafsu. Saurang ge tayan wani nyarita komo pikeun Suwangsi mada puguh can nyaho. Kasang tukangna estuni ngahep-hep sieun ku hawokna Ki Jaladri. Rejak, cek Ki Jaladri ka Ki Rojak. Abdi Ki Guru lebih keur naon? Ayeuna kieu. Susun sakabeh murid barisan urang. Satuluyna urang datangan ka itu lembur. Nu cenah eta lembur katelah lembur gintung. Nurutkeun beja nu katampa di eta lembur aya paguron silat katelah cakar naga. Ku sabab urang eueuh pikeun pitempateun, kapaksa urang datangan eta tempat. Tapi tangtuna urang tong kasar jeung naraga. Da urang pasti lamun naraga moal aya kekuatan. Urang demit tong ngatarakeun. Tu carana kumaha Guru? Si Rojak neuteup ka Ki Jaladri. Carana nu alus tur moal kapanggih. Urang kudu api-api lemah. Kumaha sangkan caina herang laukna beunang. Urang milu cicing bari urang ulah cicing. Dina harti kudu bisa ngayakeun serangan ku jalan demit. Menta bantuan ka Ki Jembar urang. Cek Ki Jaladri mimiti nyieun pitapaka ka pihakna Ki Jembar. Aduh, saya pisan, Pak. Mati cocok nganyaita tu. Nah pihak maranehna teh ngabantu moal ka urang. Anu geus naon sia? Geus salah. Mawi kitu bah. Sumuhun. Leres bah kitu. Leres naon? Sumuhun kitu. Ye. Belabung sia.
cara ada atuh sing bisa dulu ngan samemehna omat kabeh sing bisanya ke Rusia dewek moal pandang bulu jeung moal nempo sasaha di mana anu ngacol ngabocorkeun Rusia nu ngacaukeun ye kaayaan sing saha wae pasti ieu bedog moal ka mana lumpatna geus pasti ka jalma nu wani muka Rusia ngucah ngaceh Rusia eueuh lalaki eueuh awewe dina ngabocorkeun Rusia ulah sambat kaniaya di podaran gua sun ngartos ki guru sim kuring saparakan teh da tos badanya ka Rusia samalah batan Rusia bitu tidak beteung sumun kajending tina paham si Rojak salapok goblok sia sarua jeung dibejakeun atuh bodoh balagung sia ngomong teh dibalik teh lamun kitu mah geus tong aya Rusia kajeun raga kada ari Andika wani mah deuleu Ki Jaladri mun cereng ka Ki Rojak aduh lepot lepas maksudnya sumun daripada keluar tina bibir sumun kajending bitu tina beteung kitu maksudnya tah mun kitu bener harus euy jadi kitu ayeuna urang kapaksa kudu ngadatangan ka eta paguron urang api-api jadi jelema nu lemah ngan di mana pihak si Jembar nanyakeun nah di mana kunaon pangnakalang sudah datang ka dieu kabeh kudu nerangkeun yen urang ti lembur duku urang asruk-asrukan tug nepi ka daratang ka tempat diusir ku kokolot dukuh pedah pasal dia paham kokolot ka urang kudu daraek jahat sedengkeun pihak urang tetap nolak nyaina urang diusir tug nepi ka daratang na ka tempat sarta teu kahaja nepi ka dieu tah kitu we jawaban sakabeh di mana anu nanya kurahaya tintung sing sarua ulah anu pokona mah beda kumaha ngalarti cek Ki Jaladri muterkeun paneuteup ka sakabeh nu araya di eta tempat sakabeh arungeuk tana ngarti jeung rek nurut ka Ki Jaladri iwati Nyimas Romlah jeung Suwangsih nu teu ngabandungan kana naon nu rek dirarancang ku Ki Jaladri atuh sanggeus arasak badami tures sakabeh nurut ka Ki Jaladri sakabeh tuluy reureuh Suwangsih jeung Nyimas Romlah mung pajauh tapi nya kitu tampolana hawa maju ka tiris mah Ki Jaladri geus teu bisa nahan kahaya Nyimas Romlah kapaksa nedunan pamenta Ki Jaladri sok sanajan bari hatena tetep papalimpang jeung kaayaan hawa peuting atuh para mitra beuki tiris sakabeh sasatoan peuting di sarada jangkrik ngikrik gaang-reang di pasawahan diengklokan kulonok jeung sorat cih-cih katut ciang-ciang jeung cari cangkas ari anak murid-murid Ki Jaladri gempar siga pinang hurang sareretan mah siga jalma galandangan anu teu barogaeun imah salare di tempat anu barala waktu tuluy lumaku marengan jeung keterna alam nu terus muter teu karasa wanci isuk geus datang deui sumirati tebeh wetan geus hibar giwang karameda rek nyaangan saeusina marcapada manuk recet ditemaku sora hayam nu raong kongkorongok cai ibun karasati isbaal kana kulit gado norok toklir anu kabulusan halimun ngagulung nuruban gunung pepedut ngagedat ngahalangan caangna Batara Surya si Rojak jeung sapara kanca calinutrung bari nyang hareupan seunudurukan sedengkeun Ki Jaladri can keneh tembong numpi di hiji tempat nubuni henteu kaciri para wargi sadaya harita si Rojak nyarita aduh euy mun ceug ngebubui sampeu ngeunah sigananya euy nyaan aduh cing neangan atuh euy nyalah moal nyalahan sakieu hehe jong emplohna eueuh nu eueuh tangka sampu-sampu acan mah euy eueuh hakaneun seutik oge aduh kasawang euy urang keur kayaan tiris nyieun durukan seuneu atuh ngabebela bari cacamuilan ngadahar bubui sampeu disorot ku cangkang ieu Sang Baskara wah moal teu nikmat euy aduh aing mah nyaan hei sugan mah cek si Rojak nya disawangkeun tapi ka mana neangan sampeuna cing duyeh euy urang neangan tangga sampeun sakira aya beutian ayo atuh da buat tengkuring geus hayang dieusian ieu teh murilit kieu deuh tempas duyeh tiga tu euy si Rojak nitah neangan tangkal sampeu ka si duyeh katut si obes kakara gerek ngalengkahkeun suku gantawang Ki Jaladri nyarekan bontong aring ka sia lain rek api-api cara di jalma balik ari pulang paling keneh mah lah bila kadar teu bangi hakaneun kege sabatae ngacara dong sia deuleu ongkoh rek jadi jelma bener kalakuan siga euah-euah sia
ayeuna dimimitian ku maling goblok sia. Cek Ki Jaladri ka karahudang tina sarena. Geus aya panyarek ti gegedugna masa kabeh jadi teu tarulus teu lilapok Ki Jaladri neruskeun caritaanana. Ayeuna kieu euy. Sia Rojak jeung si Obes keur datangan ka tempat si Jembar omat tina datangna montong baragah berege euy. Tong bara dobor berege lah. Pokona mah ulah baragagah berege. Urang ngawayahnakeun maneh kudu nemongkeun sikap nu lemah, tong hayang nangarakeun boga ilmu. Tadi mana pihak si Jembar geus narima kana kadatangan Aranika, sakabeh nu dicaritakeun tadi peuting ku Andika kudu ditepikeun tur ulah anu kaliwat. Ngarti? Martos guru janten poe keneh urang kedah ngadatangan ka pihak si Jembar. Heuh. Ta eta deuleu. Narek iraha si atuh. Ari kuat onaman mah sia malor tempat kaki rujitna mangsa bodoh. Cing ayeuna bising kabul beurang teuing. Mangga ki guru. Sumun doa restuna guru mugi pihak Jembar sing lea hatena kersa nerima ke pihak urang guru. Cek si Rojak nu saterusna miang kalayan di jajaran ku si Obes. Teu kacatur ke di jalana para wargi. Aya paribasa angang teu burung datang jauh teu burung cunuk. Atuh harita dua jelema anu rek ngadatangan ka tempat Ki Jembar geus aya di buruan paguron. Ki Cakra nu pangheulana manang harita teh nangenan ka pihak si Rojak. Rek mana Ki Silah batiga urang jauh. Jeung aya kaperluan naon kalangkang kelongkong ka ieu paguron rek diajar silat. Cek si Cakra nariksa ka si Rojak katut Obes. Aduh mugi teu benu kalebu rengat mana sun. Isim abdi teh sejatu maros dupi teu leres anu katelah paguron Cakar Naga sun. Anu di lembur gintung anu disesepuhan ku bah ieu bah Jembar sun. Cek si Rojak rengkut hormat. Hayang kapi andal ngabandunganna pamulu eta dua jelema. Si Cakra kataji pok ngajauh. Memang paguron Cakar Naga ieu teh. Anu diasuna memang ku bah Jembar salaku guru di ieu paguron. Sabalikna kula tumanya nah Andika teh nu ti mana jeung rek naon. Jeung naon tujuanana cingpok jawab terangkeun masing eces jeung walatra. Montong aya nu didingding clear di sidang siloka. Sing jelas pokona mah. Aduh kieu moy sun selesna mah. Cek si Rojak barabat nyaritakeun naon rupa nu diparentahkeun ku guruna. Nyata Ki Jaladri teh ditetek tayanud kaliwat ti mimiti ini tug nepi ka daratangna ka eta tempat. Sanggeus sakabeh tamat tur jelas pok si Rojak nutup caritaanana. Tah kitu sun. Janten isim abdi teh teu nyorangan tapi seueur. Kawit ti lembur dukuh ari pangna datang ka dieu teh sim abdi teh diusir ku kokolot lembur pedah pihak sim abdi teu kersa diajak jahat. Nyaku sabab tetep nolak jeung ngabarontak akhirna pihak sim abdi diusir margi ari ngalawan marumaos teu aya kakiatan sun. Ari pangna nepangan ka dieu teu sanes. Saupami ridho kalayan aya sih piwelasna sim abdi sareng sakadang warga sun. Bade nitipkeun diri we nyangsangkeun awak pikeun saheulaanan mah ngiri ngarereb ke di mana tos aya nu haat bade ngabantu insyaallah. Jisim abdi bade ngayakeun deui serangan ka pihak kolot lembur anu memang pika sebeleun sun keukeuh maksa malar sim abdi saeuseu sareng para wargi kedah ngadukung kana naon rupa tindakan nu ku agama diharamkeun ku dari agama ge memang dilarang kitu tah. Saeueun maksud teh cek si Rojak bisa pisan ngaraeh cumaritana. Ngareka carita ngareka basa nu dipalar si Cakra harita teh daek narima ka pihak maranehan. Ngadenge guaran carita si Rojak sakedapan masih Cakra ngahuleng dina hatena aya rasa was-was jeung aya rasa percaya jeung cangcaya. Percayana dumeh ngabandungan caritaan si Rojak nu sakitu eces tembresna. Teu percayana asa piraku saurang kokolot lembur bet nitah-nitah ngalakukeun teu puguh cohagna mah. Nu teu dimeunangkeun teu lilapok si Cakra kedah deui kedalisa. Oh lamun kitu kaayana mah hate kula memang milu nganyerikeun ari rasku tindakan kokolot lembur. Tapi sanajan kitu kula teu bisa narima kitu bae. Saja sabab jabati kula aya deui nu leuwih hak pikeun nangtukeun ieu kaayaan. Ku kituna Aranika daguan heula nya. Cek si Cakra dewa bari terus ningalkeun si Rojak. Sedengkeun si Cakra kebat nepungan Ki Jembar anu mangsa eta Ki Jembar ke aya di tempat. Pangapunten Abah. Lah aya naon Cakra? Anjeun siga nu rusuh jeung jiga-jiga aya tepikeun ka diri kula. Ras pisan bah teu lepat tina sanggian.
rehna simkuring saja ngadugikeun naon rupi nu bade didugikeun ka salira Ki Guru patali sareng ayana dua jelema nu maksad bade nepangan ka salira baguru cek si Cakra Daria dina nepikeun permaksudanan. Para wargi sadaya sakumaha nu kauninga si Cakra Daryana kerang nepikeun permaksudanan. Duh, jadi aya saha? Dedengean kaula aya dua jelema nu hayang tepung jeung kula. Saha jeung urang mana rek naon tujuanna? Kieu geura cariosana mah guru? Cek Ki Cakra berabat nyaritakeun kungsi kabandungan ku diri kudirina ti si Rojak tamat nyarita nu pungkas kulisan kieu. Kitu guru janten ka urang teh aya nu bade ngadon reureuh istilah nitipkeun diri nyangsangkeun awak pikeun saheulaanan ari pangna datang ka ieu tempat nyaeta sakumaha nu dirugikeun tadi yen pihak maranehna teh nolak kana parentah kokolot lemur nu ngajak kana jalan teu bener. Eta mah kumaha Bah Guru? Aya paribaos bobot pangayon timbang taraju aya di salira Bah Guru nu jembar manah lingsir kalih kitu. Cek Ki Cakra mereham eureun nyaritana. Barang ngadenge carita anu ditepikeun ku muridna. Harita teh tembong Ki Jembar siga nu ngahulang kulit tarang ngarijut, siga mikir teu lilapok kedalisan. Lamun kitu memang kudu ditulungan jeung perlu. Sabab maranehna pangna nepi ka abur-aburan sasat nyingkahan tindakan laku jahat. Jeung deui da sapiraku bet ka kaburan tanpa aya dasar keributan. Tah urang selaku pribumi memang di dieu urang kudu netelakeun. Urang netelakeun hiji sifat anu hade. Urang kudu melaan, urang kudu nulung, tulung tinulungan perkara maranehna rek mulang terima, tong jadi pikiran. Nu penting urang geus bisa nulungan ka jalema nu bener-bener rek ngelakukeun bebeneran. Jeung kana pasti pihak urang kudu nyegah peta pola eta kokolot lembur. Tatu sayeuna jung sina kadieu eta dua jelema sina panggi jeung kula. Cek ya atuh Ki Jembar nyarita. Nah Ki Cakra tuluy nyarita deui. Mangga Ki Guru. Atuh Ki Cakra dewa terus balik deui nepungan si Rojak jeung si Obes. Sadatangna pok Ki Cakra nyarita. Waduh, ada nikah menang ayeuna pokona mah euy menang abus ka nepungan ka guru kula. Jig tapi omat ya cong cucunga sok semua luka kelanyap nya euy. Hareupeun guru kula mah Ki Cakra mereh heula papatah ka si Rojak. Atuh mangga sun hatur nuhun moal sun di Sim abdi oge. Leos si Rojak ngaleos ngajugjug ka tempat Ki Jembar. Sadatang ka hareupeun Ki Jembar si Rojak ka paneutupna teu wani bantrok jeung teutepan Ki Jembar anu memang nyidem sinar pangabaran. Jadi andika katelah Rojak jeung Obes. Ki Jembar mimiti muka carita lerosu tema napok di barungku hate anu ratu dagdug tutunggulan sapupuhu atawa gegedug nu mingpin Randika pikeun nolak kana eta urusan. Nu dimaksud teh luluguna nya Guru Andika saha ngaranna. Ki Jembar neuteup antem atuh para mitra kasih Rojak jiga nu hayang ngobet eusi hatena. Dupi katelah nama Ki Jaladri sun anjeunna teh nolak kana pangajak kokolot lemur duku sabab teu ilahar ari kangaranan saurang kokolot ari tindakan kana jalan jahat samalah nitah-nitah malar daek ngalakukeun naon rupa nu dicegah ku agama jeung dari gama nu akhirna kumargi keukeuh nolak nya telai diusir ari ngalawan sanes bantrak-bantrakeun elmuna sareng deui itu mah seueur ari pihak abdi ukur sakedik. Unyur pokona mah nanesan gunung. Aya paribasa piit ngeundeup-ngeundeup pasir jog-jog neuri buah loa. Cecenet mande kiara sun. Teu aya kakiatan sun maksana. Tuh, jadi ngaran kokolot lembur duku teh Rojak cing pecakeun ka kuring. Si Rojak rada ngahuleng teu nyahoeun mun anu dimaksud kokolot di dunya. Di dinya teh nyata nama Ki Jabur. Aduh. Umawi sun abdi mah hilap deui nanging upami teu lepat mah katelahna teh Ki Jabur nya Ki Jabur dibantu ku ngaran si Gomrang sun. Jabur nu dibantu ku aran Gombrang
Nasari si Gombrang nah ngaran jalma atawa naon? Sumun leres ngaran jalmi lalaki dedegan mah biasa we. Nganyata ilmuna cacak di hurufku anu sababaraha urang ge. Manehna mah kuat ka nagen atuh. Mung anu manghanyakalkeun teh bet bilu ka pihak anu geus yakin salah eta. Cek si Rojak ngagogoreng si Gombrang. Bener-bener perlu dibela anak itu. Tatu ayeuna kieu Rojak guru andika jeung sakabeh murid-murid cig sinaka darieu keunjeng kula nganjrek di dieu dalalega. Atuh perlu bantulan kaula jeung murid kaula moal cicingeun kaula pasti di mana diperlukeun kula baris ngebantu. Atuh nuhun rebu nuhun laksa ketika bingahan su. Gelami atuh sun dedeheus ayeuna keneh sadayana bade disina ka dieu we. Cek si Rojak atoh peda hasil maksudna. Gancangna carita si Rojak geus tepi ka hareupeun Ki Jaladri. Kumaha Rojak? Nadi aku jeung ditarima euy. Beres Ki Guru tong disebatkeun si Rojak atuh. Mun teu paham kana naon rupa caritaan Ki Guru. Si Rojak mah kaluaran ahli drama atuh baheulana ge. Kungsi diajar teater atuh. Jadi kana nyanyiwara mah wah tai kuku. Mere sandiwara kitu enteng atuh. Teu kudu make skenario deui langsung we ngaburubut atuh lah. Halus. Jadi kumaha ditarima teu? Ditampi su. Ditampi. Samala aya gerentesna rek ngabantu ka pihak urang. Alus, syukur. Da ieu ngaranna siasat euy. Urang bisa maleskan nyeri ka pihak si Jabur katu Cigombrang. Bari urang milu nganjrak di imah manehna. Tur kahijina urang teu kudu capek. Tah, ayeuna hayu. Kabeh urang indit ka lembur eta. Urang milu tapi awas di mana aya nu wani ngabocorkeun ieu Rusia tan wande di podaran ku aing. Cek Ki Jaladri ngancam ka sakabeh. Atuh geus kitu mah bring harita pihak Ki Jaladri mia ngajugjug ka paguron Cakarnaga. Sedengkeun Nyimas Romlah katut Suwangsih kusabab katempona henteu beragnya akhirna mah Nyimas Romlah jeung Suwangsih ku Ki Jaladri disina make pakaian lalaki nurutkeun hate. Boh Suwangsih boh Nyimas Romlah estuning hayang cerik jejerita. Tapi nya kitu ukur hate dari barontak mah teu bisa. Padahal ada istri mah tetep istri ngawangwan pamaget ge tetep para mitra ada juga istri atunya. Gancangna ieu carita pihak Ki Jaladri geus ditampa ku Ki Jemar. Nu sasarina Ki Jaladri hauk porotot poe eta mah kaayaan Ki Jaladri estuning robah. Munasabah mun Ki Jemar percaya yen Ki Jaladri salaku jalma nu geus bisa nyingkahan ajakan jalma anu jahat bari padahal lampah Ki Jaladri kitu ukur pamining malar bisa milu nyiruruk dan nu sabenerna mah Ki Jaladri saurang rampok gerot gegedug jadug atuh gegedug rampok jadug begal anu geus kakoncara. Nganya eta pikeun Ki Jemar ngaran Ki Jaladri canyahoun anu sabenerna. Hiji mangsa parang panon poe keur meujeuhna panas. Anak murid Ki Jembar nu kiwari katambahan ku murid Ki Jaladri. Poe eta keur pada saruhud narungtut ilmu silat ti Ki Jembar nu langsung dicekal ku si Cakra hati teteh sedengkeun si Batara mah atuh ngereles teuing ka mana. Ki Jaladri pangheulana muka carita. Asareugreg ku nempona katanginasan Ki Cakra. Kula percaya Ki Cakra pasti mampu pikeun hareupan si Gombrang. Nyaan hebat itu. Harita cek Ki Jaladri bari neuteup ka si Cakra. Kajeng sieu sedengkeun pihak hate Mas Romlah lain deui nganglesna. Harita teh jeung teu ngeunahna. Lain deui para mitra ngahlas maksudna jeung teu ngeunah. Bati Nyimas Romlah ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Duh karta kasep anaking anak emak. Atuh hidup teh nyaan hidup ngagubra ke alam dunia teh bet mawa katugenna. Ieu emak perih lir digerihan ku hinis tapi nya eta ngan saukura bisa ngecelakeun cimata darek barontak teu bisa rek kabur sok sumawona. Kang Dempak ieu abdi Kang abdi ngiring alim terangan aring teras nanangan kasedih nu taya euih-euihna. Ceuk hate Nyimas Romlah nu tembus kaluar ukur kudu mahu siga nu sararus. Da ayeuna tong kudu ngayakeun tindakan ku jalan ngadu resen.
tapi urang wara heula. Wadah kumaha Kakang? Ki Jaladri temong heran. Di barung kurasa kaget urang wara kelamun merane lilir tina jalan salah kakara didinya urang ngayakeun tindakan nyaeta urang sedeken narek eureun tina sarala kaprana atawa tetep rek murugul bari ngelajur nafsu ngumbara marah. Wah eta mah nyengakeun Kakang simkuring mah ngebantu manawi aya gunana na bade ku cara kumaha pikeun meruhkeun pihak musuh teh. Kula rek meris ka sobat kula nyaeta bangsa jin nu geus ditalukeun ku ilmu kaula. Tadi mana geus datang eta jin rek dipitah ngalanglang ka lembur duku jeung sabudereunana. Perkara cara jeung katang tuan ngawarahna nya urang Bandungan kumaha tata gerak nu dipake ku raja jin nu katelah jin kalaireng jeung jin kalalodra. Eta sadayana bisa dititah ku urangnya? Bisa, ngan kudu apal heula. Kudu apal kumaha merukeunana sabab teu gampang kitu bae. Aya kalimah-kalimahna. Jadi kitunya. Ki Jaladri nu sajorelatan tina sorot panona aya sinar anu harita teh hayang mibanda. Tapi keun saheulana aran dika wayana heula kudu rareureuh. Sedeng kula poe isuk rek ngarapal ilmu pikeun ngondang si kalalodra ke di mana geus datang rek disina indit ka lembur duku. Tak kitu nu mata koke. Ceuk Ki Jembar sedengkeun dina hate Ki Jaladri tumuwuh niat jahat pikeun mibanda ilmu paranti ngarapal datangna raja jin. Caturkeun isukna sakumaha jangji Ki Jembar tetela Ki Jembar henteu sulaya jangjina. Poe eta Ki Jembar teu kaluar tina tempat ari sabab rek ngalaksanakeun niatna nyaeta ngondang sobatna nu beda alam. Ki Jembar diuk husu naker dua leungeunna sidakep sinuku tunggal batin manteng musatkeun perhatian ka alam nu jauh. Ku tarik-tarikna Ki Jembar matak eta ilmu nepi ka teu karasa jiwa lemes Ki Jembar melesat ka hiji tempat nu teu bisa digambarkeun ku carita. Mangsa eta karasana ku Ki Jembar teu puguh, teu karasa beurang, teu karasa peutingan nu jelas kiwari. Dirina keur madep ka hiji makhluk nyata raja jin anu katelah kalalodra. Ceuk dina alam mah nu teu kahontal ku indra manusa, harita Ki Jembar teh keur ngobrol nyata nepikeun permaksudanana ka Ki kalalodra. Nah soheula para wargi. Namun ya masalah para wargi sadaya janten hoyong narawangan kanu tebih ku jaman ayeuna mah parantos ka udag elmuna. Nyaeta para mitra ku ngagunakeun ningali ti kaangangan ngagunakeun jasa satelit kitu. Satelit nu kumalayang di awang-awang kitu di Jawa Mantara teh para wargi sadaya bisa ningali kaayaan di alam dunia ieu. Kitu. Nah kitu janten tergantung kari saha nu boga satelit jeung bisa ngagunakeunana. Janten ku ngagunakeun kakuatan satelit ieu para wargi bisa ningali hiji tempat. Pada di dieu di studio itu bisa katingali para mitra ku satelit. Kitu ngan aya rupa-rupa jelema mah katingali. Ngan bisa kabaca. Oh, dia tu aya bangunan anu, aya antena, aya naon gitu para wargi sadaya. Bisa kabaca. Kumaha kaayaan tempatna cenah kitu. Jeung kumaha kaayaan naon teh situasina. Tah ieu para wargi sadaya ilmu nu kieu nu tadi teh meureun maksud mah ngan tadi mah nitah ka raja jin kitu. Maksudna Ki Jembar teh. Padahal aku ayeuna parantos ka udag. Jadi ieu mung carios deh cek dina dongeng kieu para wargi mun hayang ningali ti kaangangan cukup ku cenah naon teh nyebutkeun simsalabim ada kadabra cenah kitu. Atuh ningali tina gambar lopian katingali atawa cenah ningali kana eundeung katingali. Namun ku zaman ayeuna parantos ka udag ngagunakeun jasa satelit. Kitu para wargi sadaya. Namun sok sanes kitu aya wates-watesna teu sadayana nu tiasa kabaca ku satelit. Model teu tiasa sadayana hiji barang tiasa katampi ku radar kitu para wargi. Aya aturan-aturan, aya ugeran-ugeranana. Mung eta lebet kana ugeran eta tangtos tiasa kabaca. Namun pami di luar kana ugeran eta tangtos moal tiasa kabaca. Kitu di antawisna para wargi sadaya.
mangga para wargi singsa seueur-seueurna urang neangan ilmu anu manfaat pikeun urang sadaya. Margi urang ngaduan ge sangkan urang para wargi sadaya dipaparin ilmu nu manfaat sanes. Mangga atuh wilujeng ka sadayana anu nuntut ilmu wilujeng ngaso heula para wargi ngaso. Para wargi kaum dangu harita atuh para wargi sadaya Ki Jembar keur ngobrol mengenepikeun permaksudanana kaki Kalalodra sampurasun Kalalodra kaula ti alam manusia ngahaja datang ke tempat Andika. Ki Jembar demi harita Kalalodra pok ngajawab kana pananya Ki Jembar. Ki Jembar ai Jembara Ki Jembar kaula garasa heran jeung kaget ku datangna Andika ke alam kaula. Apaan biasana mun aya kapentingan sok kula nu diondang. Ayo nasi sinarion Andika nu datang kumaha cagur Ki Jembar. Sekala Lodra di antara ngagelebugna angin nunya. Memang kula teu ngondang Andika ari sabab kula memang butuh pisan ku pitulung. Nu kaiji kula nyalu ka sanggupan Andika pikeun ngawarasa urang jelema nu katelah jabur jeung si Gombrang nu matuh di lembur duku. Atuh lamun bisa warah saeusi lembur cara jeung katangtuan kumaha Andika kumaha sanggup. Tong poro kakaraku dititah ngawarah sadalah dititah neureuy bumi kaula sanggup asal aya izin tinu nyiptakeun kula. Jadi ngan sakitu pamintaan nya sakitu we heula oga tu kula rek mulangnya ya doakeun pira ngawarah ngan samemeh kula miang dina poe nuku Andika dianggap poe kula baris nepungan heula beralatu bisi geus ngarasa kesel awak Andika. Cekala Lodra bari niup jirim Ki Jembar. Ki Jembar sanggeus ditiup ku Rajajin awak ragrag kahanap ngan untung persis ragragna kana wadahna. Di jero pangkeng Ki Jembar ngoreja ret ngergenca ret kakatuku perasaan asa ngimpi. Asa kakar akaula ngarapal ilmu langsung bisa ngadatangan tempat si Kalalodra. Nganci kene manehna sameme ditrek nepungan heula kula keun rek ditunggu ku kula. Ki Jembar bari jung cengkat terus ngusap beungeut harita keneh oge sanggeus kitu mah terus kaluar. Di luar Ki Jaladri harita teh ketemog keur ngobrol jeung Cakra sanggeus nyaho kadatangan Ki Jembar. Si Cakra bat gentak atuh neruskeun deui latihanana. Kumaha kepastianana Ki Jembar? Beres eueuh nu teu beres ku Ki Jembar geus teu kudu ham-ham deui jeung geus teu kudu hariwang kulaha nguciwakeun ka pihak nu menta tulung. Mun sokomo ieu keur kahadean balon Ki Jembar harita teh teu boga rasa curiga. Peutingna kaayaan estuning matak pikakeungeun ajag tara-tara bet kadenge babaung maranting ibarat aya setan anu ngulampreng ka alam manusia. Hawar-hawar sora angin nuwuh ngaguruh sakabeh pangeussi lembur gintung estuning taya saurang oge anu kaluar. Para mitra kaum dang ari di paguron Cakarnaga peuting eta teh raras karasana asa ruirei. Keung angin terus gegelebugan di barung kuragegna sora anjing babaung dileuweung di pairan ku sora anjing nu aya di pilemburan. Di rohangan Ki Jembar temong Ki Jembar keur diuk husu nakar sababnya ho yen peuting eta Kalalodra rek nepungan dirina. Heuleut sawatara menit riang bangunan paguron karasa ngarieg lir ibarat aya lini. Sakabeh pangeussi paguron eueuh nu teu soak iwatih si Batara jeung si Cakra oge Ki Jaladri teu pati soak bubuhan geus pada arasa dina widang ilmu batin. Tanpa kanyahoan ku pangeussi eta paguron harita Ki Jembar geus kadatangan ku tamuna nukaran Kalalodra
dina kaayaan peuting nu sepi jempling bareng jeung ting cungung na anjing babaung pok kalalodra kedah carita. Sakumaha nu kaulinga para wargi sadaya tanpa kanyahoan ku pangeussi eta paguron. Harita Ki Jemar geus kadatangan ku tamuna nu katelah kalalodra dina kaayaan peuting nu sepi jempling. Harita kalalodra cumarita, Jembar janji kula tara sulaya jeung tara bohong. Ayeuna kene kaula rek amitan ka Andika pikeun ngadatangan ka tempat si Jabur katut sapangeussi eta lembur. Nuku Andika dianggap salah saterusna kula pamit. Cek kalalodra jirina langsung ngiles bareng jeung ngilesna sora angin jeung anjing. Ki Jembar ngarenghap narik napas panjang saterusna Ki Jemar cengkat rek neruskeun ngobrol jeung Ki Jaladri. Urang tuna kaayaan tempatna Ki Jembar anu geus kadatangan ku pihak Ki Jaladri nu ngakukeun jalma nu bener tur ngagogoreng Ki Jabur katut si Gomrang. Kiwari urang guar kumaha di lemur duku. Di imah Ki Jabur anu beuki dieu asa beuki nari kolot. Temong Ki Jabur keur ngarobrol jeung Mang Odeng, Mang Rustam, jeung si Uhil sobatna si Gomrang teh. Bari rumah uhuh si Ganuh sawe nu begahna kerepok Ki Jabur kedah carita ditujukeun ka Mang Odeng jeung nu sejen. Rai poe pikeun kuring. Asa beuki sararumpeg pipikiran Mang Odeng, cek Ki Jabur bari anteng nyaranekeun awak kana tiha. Dah teu kedah janten emutan Ki Jabur sugan we atuh tuang rai nya sasatna. Nyi suang sih gancang mulang deui tur aya dina kawaluyaan. Teu kirang naon sareng nah hanya sakitu tos lamina jeung ieu Jang Gomrang katut Nyi Mas Ningsih tacan kene aya mulang ya. Ye nu matak lamun di ijinankeun mah kuringna hayang nyusul bising Kang Gomrang pinanggi jeung kacilakaan. Daya eta atuh heueuh si babalak Jaladri nu kitu teh mah kalader atuh ngaganggu katentreman rakyat di dieu heueuh nepikeun paburan tak salaki dipayahan raja kayana di aku pamajikanna dikawin. Kawin paksa atuh kahirupan si Gomrang anu kasang tukang nama tapi kanyerieun kagamar ayeuna mah cek si Uhil meh sarua lagam sorana jeung si Gomrang. Nyaeta Uhil kula mah ti barang baheula ge ngarasa geuleuh we jeung ceuceub ka Ki Jaladri teh. Ngan kusabab kula teu nguntut teh kakeuheuh dipedem ngan kamari dumeh geus mural nempo rigigna asa aing. Kapaksa kula nyeuntinakan sabada kula ngayakeun ngasakeun ilmu. Tapi tetela buktina si Jaladri ngejat bari nyilakakeun heula batur. Atuh mugi-mugi we heueuh muga-muga si Gomrang gancang mulang hariwang ku anak ngan hiji-hiji nangilu. Nya tuang putra teh ngiring ka Jang Gomrangnya. Aduh teu emut abah boa-boa atuh pangna Jang Gomrang lami teh. Berabe panginten jantan teu tiasa gesat-gesut maklum istri atuh. Tempas Mang Rastam teu kebat nyaritana kusabab kaburu aya nu ngahui. Kekelanan Mang ari itu nu tiluan keur laleumpang nuju ka dieu saha? Cing teguh cing duwe leumpang ka dieukeun. Ki Jabur harita nu nyuk ka palebah jalma nu keur laleumpang ka dinyakeun. Uluh, dasar sobat kuring panjang layu jangan panjang teli nyaan panjang umur kakarage cikeneh diomongkeun ayeuna geus ngurunyung bagja ye cek si Uhil bari terus luncat muru ka si Gomrang nu anyar datang. Si Gomrang barang rep nempo ka sobatna anu muru bari lumpat ngagentak. Si Gomrang ge muru satengah lumpat geus teu inget ka Ningsih jeung Imas anu harookeun. Uing hil bagi euy aduh lawas jawas uing aduh kakara meledak deui meledak kareupun maneh nyaan uing euy aduh kumaha cager euy cek si Gomrang saterusna ngagabrug ka si Uhil. Kuring oge sono Kang Gomrang kumaha dipajabaan teh tur teh kumaha perkara si Jaladri na aya bejana. Aduh ke heula tuh euy lalakon panjang euy hil aduh sarua jeung maneh euy panjang namanyaan naon sarua jeung kuring teh panjangna Kang Gomrang. Sarua jeung maneh we panu maneh panjang teling. Aduh kampura euy aduh. Uing mah awaing ku sono euy geus lila tetepung teh nyaan. Daina geus eueuh tong kararangkulan euy. Atuh ye leung mun leungit keur
kerbawa kalau waktu aduh tapi maneh jeung uing geus saya silih bagiakeunnya ayeuna kari jeung kabogoh uing tah ieu dah dua nage garelisnya umat maneh tong bogoh euy sabab ieu mah euy hasil uing tah ye umat ye mun ye silih bagiakeun jeung kabogoh uing tong hayang carabieun nya pokona melinu nempo nage euy uing mah ye jeung ulah antar leungeun nya maneh euy cek si Gombrang kuring malah geus boga Kang Gombrang cocok si perawan heran main cerang hutan lain geus boga kabogoh waduh hutan maneh pas ini jeung si cocok nya alus atuh pariuk ningang kekep krep cenah kitu cek si Gombrang geus teu sieun-sieunun si Uhir nyeri hate tapi da puguh geus teu asa jeung jiga duanana ge bareuki heureuy geus tong kamalinaan teuing di luar ieu sok ka jero Uhir Jang Gombrang kajero cek Ki Jabur saterusna ngareret ka Nyi Ningsih jeung ka Imas anu marunjungan Abah ieu Ningsih Abah kumaha damang Abah salami dikantunkeun ku abdi Abah Ningsih nyium kana lahunannya si Ki Jabur nyuuh kana lahunan Ki Jabur cager ari lahir mah geulis nganya kitu ari batin mah amatena langsa ingat wae ka inung maneh nu kieu boa di mana ari ieu saha Imas katelah mah abdi mah Abah di lemurna ringgul ngahajang ngiring ka Ningsih utamina mah ka Kang Gombrang nu tos nyalametkeun diri abdi tina ancaman jalmi jahat cek Imas bari diuk gigireun Ningsih utan syukur atuh masuk atuh sing tumanina Gombrang kumaha perkara ilmu ti guha seredan teh geus kapaki Ki Jabur saterusna kedah tumanya kasih Gombrang puguh we atuh Ki Jabur Abah kieu kieu lalakon nyawanya yo barabat si Gombrang nyeritakeun pangalamanana ti mimiti ini ditetek ti anu kaliwat ti lemur terus disinan nganjrek rubah dira saterusna nulungan Nyimas tug nepi ka bisana balik deui ka lemur dukuh tamaca carita pok dipungkas ku carita kieu para mitra kaum dang harita barabat si Gombrang nyaritakeun pangalamanana ti mimiti ini ti lemur terus disinangan nyerek kubah dira saterusna nulungan Nyi Imas tug nepi ka bisana balik ka lemur duku tamaca carita pok dipungkas kulisan kieu kitu bah jadi semala sajabati cikene diterangkeun teh nya uing teh kungsi ngaburak bari tempat si Jaladri bah hanya kitu teh we eta teh tacan kacerak daleg ari sabab si Jaladri kabur manteng jeung sakabeh anak buahna can bisa kanyahoan ngan cenah mah inung uing katut anu saurang di awewe katelah Subangsi aya di pihak Jaladri tak kitu dongengna teh bah ieu mah etang hiburan we aduh balah aya etang hiburan di mang sabar kanca mang dongengkeun cikene dicaritakeun ayo nyaan gitu ayo biasanya tukang dongeng ngomong jaya bah emang kuring anu si Gombrang tupina mung sakitu we bah dongengeunaan Ki Jaladri teh anjing teraskeun nya cek si Gombrang aya geus kalakuan teh ceureuh teh datang ngaresep heureuna hari maneh Gombrang adat geus anger wae aya paribasa adat ka kurungku iga kabungkus kulit kalimpudan daging anger keneh wae cing atuh robah euy da geus dewasa era bisi pajarkeun maneh jalma teu hideng kumaha nah apa geus kudu kumaha tuh dah teh mah wing teh mung kieu teh tapi dah hese atuh bibir sok ngucap anu teu paraguy teh dari hate mah bersih bah wing teh nyaan ke sok tanya tah ka Ningsih na geus dikukumahakeun salirakeun Ningsih babarengan jeung uing ya pernah tah kata uing nyium pipina dah tadi tihaja kacium teh mah milike meureun dia jeung Ningsih kacium ku uing teh beterus peureum deh si Gombrang teu kireum-kireum Kang Gombrang mah Ningsih ngadilak jiga nu gemes ka si Gombrang kunaon ai maneh Ningsih eta panuan meureun coprok kitu tapi kita ari molotot teh mikeuki geulis leuwih eta beuring lah cek si Gombrang ngomong kituna teh bari luncat ku sabab Ningsih rek ngagebug awakna mas urang tong milu sasamoankeun Kang Gombrang mah sina diwara ku ama cek Ningsih ngancunan ka si Gombrang pasti hade euleun pasti hade euleun
rek ngagebuk ceukeulnya hoya si Gomrang teh eleh ngancunan ka nyining si aris Kang Gomrang ada tebet disaruakeun jeung keur bolon we cing atuh urang teh geus gede uing mah ieu nya marukan teh uing mah geus gede ge hese euy pikeun dirobahna lah dalin hayang uing atuh mah ieu hampura we euy da sok tara karasa euy pan maneh ge lamun hitut hareupeun uing sok tara bebejalin nyawa-nyawa geus ngajies we bau euy lah aing mah maneh ngeuna seserian uing lapur kebesekan duh nya kal euy waktuna beak euy para mitra sadaya